Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadaya pendak deui sareng simkuring. Kang Asep teh ye bade ngamidangkeun atanapi ieu mah nya naon? Ngayekeun kawih atanapi lagu karya pribadi. Henteu acan ngange musik kitu palawargi mudah-mudahan tiasa kahiburnya gitu. Mudah-mudahan kaange kahibur ye. Mudah-mudahan atuh nu gaduh musik nama mangga lah kapayun namanya ieu mah sebagai bahan mentahan heula we lagu teh nya. Judulna teh Caang Bulan 14. Wilujeng ngadangukeun kieu nya. Caang bulan 14 langit lenglang taya nu ngahalangan narawang ti kaanggangan ngalayang ka awang-awang nyukruk galur mapai laratan naik gunung mentas lautan nyukruk kalembur batur taya pisan panglumpatan rengkak saparipola beak dengkak samarpola taya pisan panglumpatan angin ka Gusti nu Maha Suci rengkak saparipola beak dengkak samarpola taya pisan panglumpatan angin ka Gusti nu Maha Suci aya rasa dina raga aya pikir dina ati rasku raga rasku diri mugi Gusti nyubadanan ka diri abdi mugi Gusti nyubadanan ka diri abdi. Nah, sakitunya para wargi mudah-mudahan jasa kahibur atau beli anu merjogikeun kawih ieu siap kerjasamana sareng kuring nya. Oke, assalamualaikum.